Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Janten ayeuna bade neraskeun hanca nu katuna kamari ceros nyamung lutung karya Kileksa. Dongeng parantos dugi kanalika paman lengser mulang ka nagara marga Cina sabada ngajajapkeun Ratu Bungsu Karmajaya tepang sareng nyibaganan sarinya. Mangga leuwih kadinya mun telepatna mangga urang teraskeun. Eta-eta hiburan pangbeberahmana kasugeri kaum dangu sadaya mangga ngaturkeun nuhun mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung nu judulna nyaeta naon para mitra lutung karya Kileksa. Harita para mitra sadaya paman lengser meninggaleng hoy lempang nuju ka karaton. Diantuk sabaralila paman lengser tepi ke karaton langsung ngadehes ka Ratu Emas Malangirarang. Memang geus lila ngadaguan sanggeus tepi ka nu dijugjug paman lengser uluk salam bari hormat. Ih, geuning paman, bagia teuing paman mangga carik paman. Ratu Emas Malangirarang bungaheun soca katara cahayaan nanakeun sugemaha teh, da yakin Ratu Bungsu Karmajaya teh geus dibuang. Leres nun. Ieu paman sejumoh sun. Cek paman lengser bari gek diuk terus nyusutan heula kesang nu maseuhan beungeutna. Nuhun atuh paman. Da keur didagoan ku kuring teh syukur we buru-buru datang ka dieu. Kuring geus sayang nyaho kana beja ti hulu daya. Pek geureureureuh heula sakedeung bari calik. Ka eta geuning katempona meni capenaker paman teh. Ih, sumuh nyi Mas paman teh capek ka bibina-bina. Yuk kesang nepi ka ngagarajagi yeuh ngucur maseuhan awak. Nanging paman teh bungah nung lantaran tugas parantos dijalankeun kalayan lancar. Sadaya teu aya halangan harungan nun. Paman lengser nemongkeun rasa bunga ka harti ku Ratu Emas Malangirarang. Bungah pedah Ratu Bungsu geus dibuang ka hulu daya. Padahal ka bungah paman lengser lain kitu, bungah sotenan ku aya dua jalma nu prihatin geus ngahiji, nu tangtu bakal bisa silih pihapekeun diri. Heuleuh, syukur teuing atuh paman. Kuring ge ngarasa bunga hari kitu mah nya. Kumaha atuh? Na geus dianterkeun ka hulu daya Ratu Kuru teh atawa Tacan? Jeung lamun Tacan di mana ayeuna? Lamun geus kumaha bejana? Nyi Putri Malangirarang tumaros deui panasaran hayang jelas. Parantos nun. Malih mah ayeuna teh namejol paman teh wangsul ti hulu daya marga Cina. Nanging nya kitu paman teh teu tiasa gancang margi Ratu Bungsu teh naros heula panjang lebar nun ka paman. Naroskeun tina perkawis rupi-rupi putusan salira nun. Cek paman lengser dari anaker. Kumaha cenah cek Ratu Bungsu teh? Kumaha ieu nya Ratu Kuru? Maka eta tanya segala rupa. Kumaha cenah paman? Nanyakeun naon cenah manehna teh? Make loba teuing tatanya segala tarimakeun we kitu. Syukur naroskeun teh nu diantawisna tina perkawis lamaran teh ya. Lajeng perkawis bana nu parantos seep saparantos ku paman diterangkeun teh numutkeun amanat salira anjeunna teh bener nun. Jawab paman lengser, kajen teuing nah ha? Keun bae sakitu mah paman. Tapi kumaha cenah ambakna eta Ratu Kuru Raja Bagang teh? Nah ngancam atawa henteu ka kuring? Sugana manehna nemongkeun sihung jeung ketak. Nyi Putri Malangirarang rada hariwang tapi tetep nemongkeun sifat nu sombong tur adigung. Ah henteu nun. Teu nguncum teu ngancam ka salira mah. Ngan kukulutus we bari bangkeun waeut. Sarta parigi teh dirupus deui pacul gede dibabetkeun sareng linggisna. Mending ngajorelat kawas kilat ningang nagara. Da sakitu we benuna teh nun. Jawab paman lengser bari pepeta. Terus kumaha cenah paman? Dibawa ka hulu daya? Manehna teh daekeun teh? Kan tenan anjeunna keur saeun. Lajeng ku paman diajapkeun sarta disangakeun ka Ratu Emas baganan sari nun. Jawab lengser tegas. Kumaha tuh? Bogoheun teh si baganan sari? Ka Ratu Begung teh? Jeung deui kuring teh pohot sananyakeun nah hirup keneh si baganan sari teh. Panyana kuring mah geus karingarana we jeung tulang talengna wungkul. Ratu Emas Malangirarang estu ngaharepkeun binasa ka Nyi Putri Baganan Sari kawas nu hayang puas pisan. Berkah nun. Masih kene jumeneng keneh anjeunna teh sarta nampi kana kasumpingan Ratu Bungsu. Ku anjeunna teh katarimakeun pisan nun. Kumaha cenah omongna? Ratu Emas Malangirarang ngadesak hayang geurah nyaho. Sumuh.
ditarimakeun kaliwat saking saurna teh katampi siang kelawan wengi sarta teu hilap ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayan manah teteh cenah kitu. Ngomong kitunya si Baganan Sari teh paman. Deh. Dasar jelema pamiceunan. Ngomong teh ka mana meni we nya. Nanya teteh paman atawa jijieunan. Ratu Emas malanggi rarang menibungaheun paroman marahai sarta sorot soca beki hurung ngarasa puas dina manahna. Ih, sumuh nyi Mas kitu saurna teh sanes jijieunan paman sanes tamanun. Naon sababna daek nampa cenah? Nama ke bogoh kanu goreng patut jeung rengkung. Lain hayang kanu kasep cenah. Kieu saurna teh ratu. Keun bae gerang atawa gering ge sabab kuring ge rumasa cenah gerang jeung goreng patut kitu tak. Atuh sajada mati kitu katarimakeun ajan kuru atawa gering teu naon-naon hideung leteng ge jiga lutung. Padu untung jeung deui hideung ge warugana dekil sotenan bajuna da socana mah herang kawas papautan raja. Jika populasan raja kitu tak saurna teh Mas. Jawab paman lengser niron-niron kasauran Nyi Putri Baganan Sari basa keur di hulu dayeuh teh. Kitunya. Nya syukur katarimakeun mah tuh. Sarta syukur pisan lamun si Baganan Sari daek narima ka ratu kuru. Kuing mah hoream teuing sabab kuring mah geulis. Jodona kanu kasep ari si Baganan Sari. Goreng patut kudu meunang kudu goreng deui. Nya mojeuna we lamun daek narima ka ratu kuru teh meureunnya pamannya. Saur Ratu Emas malangi rarang bangunan nu sugema. Sumuh dilangkung bae taman nyangakeun we ka kersa ratu. Bade kumaha kanggo salajengna teh paman teh capek upami tiasa mah bade reureuh we heula. Nuhunkeun perlo paman teh tos rengse panginten pada melan teh tu. Cek paman lengser jika nu geus capek hayang reureuh sarta geus hayang tumanina cicing. Perlop teu painten para mitra mun aya mah cuti gitu. Ih, can beres paman lantaran aya keneh pancen gawe kudu dijalankeun ku paman. Apaan cita-cita kuring can laksana, bukti tina impian teh can datang. Ayeuna mah kieu paman. Paman lengser meunang balik heula ka imah tapi ulah lila saterusna geura jalankeun deui parentah ti kuring. Tah kitu we paman kumaha kaharti? Saur Ratu Malanggi rarang bari neuteup ka paman lengser. Nu harita colohok bengong para wargi sadaya. Kaget ngadenge parentah ratu nu taya tungtungna. Uluh. Nah ya naon deui nun sun. Halo. Paman da sararewas naha kudu kumaha atuh salajengna. Bade midamel naon deui nun? Kieu paman. Ayeuna geura miang deui ka alun-alun geura dagoan datangna semah kasep nu rek neangan ka kuring. Hartina malamun aya semah kasep sarta ngora buru-buru tanya jeung pariksa ku paman. Di mana nagarana? Rek naon permaksudanana? Rek ka mana tujuanana? Kumaha kahayangna? Mun aya niat rek mikahayang ka kuring geura tanya serta yakinkeun heula. Terus bejaan kuring. Tak kitu mun aya semah nu kasepnya. Tapi lamun semah anu goreng patut pantong dibere hate rorojok geus jauh ku gantar. Usir sina balik deui ka nagarana. Atawa ulah meunang ninca ka nagara marga Cina lah. Tak kitunya pagawean teh paman kudu di ngadaguan di alun-alunnya. Paman lengser ngahulang bari terus ungut-ungutan. Manehna ngarti kana tujuan ratu ngan bae jadi jengkel jeung bosen. Sabab kudu ngadaguan deui semah kasep nu boga niat nikahayang ka Nyi Putri. Ku paman lengser geus kasawang bakal aya kariweuh deui jeung jiga nu geus-geus. Tapi paman lengser teu bisa baha lantaran ngarumasakeun jadi lengser nu kudu satia satuhu kanu jadi raja. Kumaha paman? Kaharti kalaka ngahulang kitu geuninganan? Ngahulang teh kaharti atawa kumaha ieu teh? Sumuh kahartos nun janten paman teh kedah ngadaguan semah deui sapertos kapungkur nun. Nya bener. Tapi lain samarangan semah ieu pamannya, lain ye. Lain samarangan semah. Ieu mah kudu sakira pantes keur pijodohan kuring. Mun aya bangsa ratu atawa menak nu kasep gandang bejaan kuring. Lamun goreng patut cina ini tak kitu. Kardi. Saur Ratu Emas malanggi rarang mari neuteup paromana mah sarada robah jeung bangun salempang. Kahartos nun. Unjuk sumangga bade dijalankeun. Permios atuh nun. Cek paman lengser jiga numung loba carita jung manehna nangtung rek ninggalkeun ratuna rek miang ka alun-alun. Berat paman kade sing hati-hatinya? Pariksa unggal semah nu datang ka alun-alun, pilihan masih ngapik jeung tarapti. Wah nganun.
Reos paman lengser ini hatena kukulutus karatu lantaran geus mere pagawean nu bakal berat karasana, bakal susah mikiran anak. Tapi najan bari kitu ge nya keukeuh peuteukeuh kudu ngagugu. Lantaran lamun teu ngagugu bisa kumahangeun teuing meureun kajadianana. Paman lengser balik heula ka imahna tapi teu lila. Terus init deui ka alun-alun sejang ngajalankeun parentah nu jadi ratu. Rek megatan semah nu datang ka nagara marga Cina. Sugan we aya pijodoeun Ratu Emas Malanggirarang. Sajeroning lempang, paman lengser ngan ukur ngusapan dada sakapeung kumacrek ciga nu seunggah jeung bingung. Mun teu inget kana kewajiban masigana moal indit narima parentah model kitu teh. Akhirna paman lengser anyog alun-alun gek diuk dina tempat anu marenah bari ngajentul gawenan itena anu lalar liwat. Nageskeun para jajaka anu sakira pantes pikeun caroge Nyi Putri tapi lebeng teu manggih. Dengan ukur jalma biasa, urang nagara marga Cina nu geus mineng luntang lantung ka alun-alun. Rajeun anu rada pantes teu daekeun di deuketan. Tara ngagugu lamun dipariksa ku paman lengser sarta yakin lain semah sabab urang dinya keneh. Para mitra, sagtuna kaayaan paman lengser nu keur cicing di alun-alun ngadago pijodoeun. Pijodoeunnya tuh Ratu Emas Malanggirarang kitu deui Ratu Malanggirarang anu aya di karaton. Ayeuna mah urang tuna heula sakedeung engke urang kasampeur deui. Urang malikan ka tukang nyarioskeun Ratu Emas Baganan Sari anu nuju aya di hulu dayeuh marga Cina keur nanangan katunggaraan batin dipikeun ku tetehna Nyi Malanggirarang. Tapi sawada kasumpingan ku Ratu Bungsu Karmajaya manah putri jadi lebar paroman malah maai harepan timul deui. Samulangna paman lengser Ratu Bungsu Karmajaya can waka cumarios satungtung can ditaros. Anjeunna calik bari ngeluk tungkul ngarumaoskeun jadi tamu anu kudu ngahargaan ka pribumi lajeng ditaros ku Nyi Putri Baganan Sari. Haturan Ratu Bungsu, wilujeng patepang sareng sim kuring kitu saur Ratu Emas Baganan Sari mimiti rada kagok keneh. Adi Ratu Bungsu Karmajaya cengkat lalaunan paroman tetep taya parobahan. Hatur nuhun, katampi katarimakeun. Kuring ngaraos bunga ditampi ku Ratu Emas. Nu calik di hulu dayeuh sampurasun ieu kuring badena tamu. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari mangut jika nu kakara jebul make uluk salam sagala rupa. Rampes mangga calik dina palupuh sabebek damung sakieu kaayaan di dieu. Mugi ulah ngaraos lingsem mangga we calik Ratu bagus. Nyi Putri Baganan Sari ngeser calikna ngagehan ka Ratu Bungsu Karmajaya nu harita calik keneh di luhureun jukut lajeng anjeunna ngali. Kalajengna para mitra sadaya, Ratu Bungsu Karmajaya nyarita deui. Nuhun pisan Ratu Mas, katarimakeun. Kuring bagja ditampi kalayan dicalikeun ku Ratu Mas. Moal era moal lingsem da badan batan sakieu aya keneh nu ngaku geges pirang-pirang untung. Punten atuh, kuring bade tumaros dupi Ratu bagus teh pangna sumping dijajabkeun ka dieu teh kumaha marga lantaranana. Naon nu janten margina? Naha ti mana kawit geuning bet los-los ka marga Cina. Nyi Putri Baganan Sari ngamimitian mariksa anjeunna jadi panasaran. Sakedik Nyi Mas nu janten lantaranana. Kuring teh pedah geus teu ngagaduhan kasep cenah. Ratu Kuru Raja Begang moal benang di omean moal benang di pulas di papaesan. Eueuh rauteunana. Tah ngan sakitu asalna. Teka hartos. Nah kumaha margina pangna dugi ka kitu. Kuring mah hoyong terang kana jujutanana supados janten eunteung pikeun kahareupna. Tema Nyi Putri Baganan Sari bari neuteup anjeunna heraneun ku balaran Ratu Bungsu dacan mata kaharti. Sumuhun. Kieu Nyi Mas kumargi teu ngagaduhan kasep teh lajeng ditampik sapisan.
malah dipoyok biakar menit aya ras-rasan nya salajengna ku paman lengser dijajabkeun ka dieu. Nu saurna bade ditepangkeun ka hiji ratu nu calik di hulu dayeuh tah ayeuna laksana. Paman lengser geus ngalakonan janjina. Nuhun tiasa papatepang rarai patepung lawung. Saur Ratu Bungsu Karmajaya teu wantun medar lalakon anu salengkapna. Kitunya. Rupi nu nampik teh saha? Nah kantos ngalamar kitu. Ratu Mas Baganan Sari kala beuki panasaran anjeunna taletena keur. Janten ditampik teh ku Ratu Malangirarang, putri ti nagara marga Cina. Leres pisan kuring kantos ngalamar, nanging goreng milik ditampik sapajodogan. Ari asana kuring ti Tatar Kulon, ti Pajajaran, sakitu Ratu Mas. Wala Ratu Bungsu Karmajaya apik pisan nyariosna teu papanjangan. Tapi ku Ratu Baganan Sari disedak-sedak kawas nu pala jelas naker. Nya kahartos upami kitu mah. Janten salira teh ditampik ku Teteh Malangirarang, lajeng ayeuna kumaha atuh? Kumaha permaksa dan salajengna? Upami dipangkeun Ratu Mas teh, ku kuring bade didamel bojo, da kitu kahayang putri Malangirarang. Nu gerang kedah ka nu gerang deui, nu goreng ka nu goreng deui. Kumaha keur sanampi ka kuring Ratu Mas? Ratu Bungsu Karmajaya terang-terangan togbol nyariosna. Ih, Ratu bagus. Ari geus kitu kedah namanya teu naon-naon, syukur we aya nu aya. Kuring bunga liwat saking tepat tapi kedah ngemut 2 kali. Apan kuring mah jelema goreng rupa goreng gawe teu bisa olah-olah. Tara masak tara ka sawah pagawean ngan sare ti beurang. Waler nyi putri Baganan Sari ngarumasakeun jadi jalma kedul. Purah ulin bari cicing diwalon ku Ratu Bungsu Karmajaya teu eleh lelem dina nyariosna. Tuh Ratu Mas. Nuhun teuing syukur teuing. Bagja kabina-bina kuring bungah nu taya papadana. Tapi kan kuring teh cadukana pacul. Haram kana lanjam. Bari goreng kana gawe purah ulin ngolokeun kejo. Atuh anak itu mah kemang hoe dilolonge. Diwadahan ku ceceting. Gaduh bojo goreng gawe salaki ge melencing. Nuhun atuh Ratu bagus. Ieu mah para mitra. Ieu masih gana teh lah. Pariuk ninggang kekeb. Wal Ratu Baganan Sari bari imut anjeunna bungah nu taya papadana ari sabab asa karagragan bentang asa meunang bagja gede. Tah kitu Ratu Mas. Sigana mah nurug cupu sarua kitu mah. Kumaha salajengna upami parantos kieu. Ratu Bungsu Karmajaya marah mae anjeunna ngaraos lugina manah asa kaubaran ka nyeri kapeurih nu geus sakaliwat saking bet lipur ku kasadaran manah Nyi Putri Baganan Sari. Nya upami parantos kieu manuhun we nu aya. Kuring sejasa tiasa tuhu kanu jadi salaki. Jadi panutan beurang jeung peuting. Sembah bakti kanggo salira pribadi. Ayeuna kuring aku salaki ka salira. Anu baris jadi pamuntangan beurang jeung peuting. Nu baris nang tayungan ka diri kuring. Sembaheun beurang jeung peuting kitu ikrar kuring. Saur Ratu Mas Baganan Sari ngedalkeun eusi hatena kalayan manah anu sadar. Bagja tina menan. Nuhun teuing Nyi Mas katampi katarimakeun. Mun kitu mah saluyu jeung hate Kakang nuhun Nyi Mas. Ratu Bungsu Karmajaya ngajak sasalaman gep duanana patarema panangan. Bari ngedalkeun rasa bunga nu geus teu kagamarkeun kumaha bagjana nu duaan. Ratu Mas Baganan Sari meni ngemplong manahna. Ayeuna mah dunya teh asa ngalegaan tina wahing ku bunga teu poek jiga nu enggeus-enggeus. Kakang kuring nyangakeun sadaya-daya. Sejasa tia satuhu kana panutan ati siang sareng wengi. Ratu Mas Baganan Sari lumengis katarima Nyi Mas. Geus ayeuna mah teu kedah seuremutan. Hayu urang hirup babarengan. Urang silih belaan, silih taringakeun, silih bantu jeung silih pihapekeun diri. Da urang mah sanasib. Kaayaan batan sakieu sarua padana langsa tur tunggara. Tapi ulah alit mana, da urang teh boga keneh akal jeung pikiran. Boga keneh jiwa anu sehat. Hayu urang neangan tarekah keur meresihan reregen awak anu namrog kotor. Saur Ratu Bungsu Karmajaya dariana keur anjeunna sadar
yen kaayaan kitu teh kudu buru-buru dipungkas, kudu gewat dibersihan. Nyuk sumanga kuring mangiringan bae moal baha kanu jadi panutan. Da manaki geges kewajiban kuring kudu satia satuhu. Nuhun Nyimas. Hayu urang neangan cai nu herang. Urang nyipuh awak nu sakieu kotorna Kakang teh boga karep. Hayang meresihan daki anu napal dina diri. Hayang ngaleungitkeun kokotor nu raram-naramlog dina awak. Kitu deui diri Nyimas ulah sina kalotor harideung. Da meureun tadina mah henteu kitu. Hayu ayeuna keneh urang miang. Urang siram ngalah bijil cahaya, hurung mancur bijil pamor. Urang siram sasangan. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari ngadeg ngajak angkat ka Nyi Putri. Duh, Kakang leres pisan awak kuring kotor kieu. Geus lami tara mandi, geus lila tara ngebak. Kalasana rengkeng ruwet rada juwet. Mangga atuh. Sejang ngiringan bae. Nah bade ka mana? Nyi Putri atoheun pisan da geus palai ngebak ti bareto hayang bebersih mesek salira. Geus cukup tatapa nyirnakeun rasa, nyipuh batin ngasah rasa. Ayeuna giliran lahirna apikeun dibersihan, siram ngebak ngubah rereged awak. Urang leumpang ka palih ditu. Hayu tuturkeun Kakang. Braduanana Maria ngantunkeun saung butut tilas tatapa Nyi Putri. Geus ampir runtuh bakat kuruksak hateup jeung roroyoman geus awut-awutan. Harita mah dikantunkeun sejasa tiasa tuhu kanu jadi salaki, manah ngemplong bakat kubunga asa leupas tina bahaya pati. Kaayaan leuweung kacida sepi jemplingna. Sasatoan jiga nu ngarasakeun risi da mani sepi. Nu biasana rame patemalan harita teh taya nu kumaha ngulampeng. Jempe simpe rehe comrek leuweung kosong sakabeh satonya rumput keung kasumpingan ku Ratu Bungsu Karmajaya. Dina kaayaan kitu para mitra. Ratu Bungsu Karmajaya jeung Nyi Putri Baganan Sari laleumpang bangun tenang mapai-mapai nu barala sejana milari cai nu herang geusan siram resihan salira. Bari leumpang ngarobrol bae sagala dicaritakeun medar lalakon pait anu kaalaman ku sewang-sewangan. Katingal ku Sunan Ambu nu kacida awasna ti kamar capada. Sunan Ambu ngaraos watir kanu nuju ngalalana enggal harita keneh nyipta balong anu kacida gedena. Cai herang canemrang mata kabita. Pating gurilap katojo ku panon poe Sunan Ambu Ciruwinanggai ngahaja nyipta eta balong. Hiji tempat nu sakira bakal kasampeur ku Ratu Bungsu, malah mah teu jauh ti nuju arangkat. Teu lami duanana anyog kadinya reg areureun, duanana melong ka balong anu sakitu legana. Bagja teman Kakang, itu aya balong meni ageng, cai herang meni ngagenyas. Kumaha upami parantos kieu? Nagening di leuweung bet aya balong. Saur Ratu Emas Baganan Sari bangun heran tapi ge ngaraos bunga sabab nu diteangan teh parantos kapanggih. Ulah kaget Nyimas. Ieu balong teu lain balong samanea. Caina cai samara lain cai samarangan. Tapi cai ti kahyangan balong paparin ti Sunan Ambu Ciruwinanggai. Moal aya di kahyangan. Tak ieu nu dipilari ku urang teh. Ayeuna geus kapanggih kalayana gampang. Nya ayeuna pisan mangsana anu utama pikeun meresihan awak. Hayu urang siram sasarengan ngarah badan tereh bersih. Ulah hideung cakeutreuk jiga lutung. Saur Ratu Bungsu Karmajaya nerangkeun kaayaan balong anu caina herang pikawitaeun. Kitunya Kakang, bagja temen upami leres kitu mah hayu atuh urang siram supados daki tereh bersih ieu awak meuni hideung. Muhun mangga Nyimas, sok urang nyekatan balong. Para mitra, kocapkeun duanana arangkat deui, beuki nyaketan ka sisi balong teu lila oge terpi kanu dijugjug. Kalayan teu miceunan waktu nu puguh. Berus duanana sariram di balong kokosok meresihan salira mending usai bakat ku hayang bersih. Ratu Bungsu Karmajaya jeung Ratu Emas Baganan Sari teu ngemut kana naon-naon. Tujuan ngan hiji hayang bersih sakujur badan, ulah kalotor jeung hideung hayang pulih sabiasa sabihara-bihari. Antukna nu siram lekasan duanana haranjat kana batu panuusan. Gek caralik bari nuhur kencai
Barang geus sidik duanana mata kagetnya istrinya pamegat salira hurung layungan. Murub biar lir cahayaan tina awahingku bersih jeung kasipuh ku cai ti kahyangan. Ratu bungsu Karmajaya leuwih gandang jeung leuwih kasep. 10 kasep ti batur. Jadi hiji di Ratu Bungsu Karmajaya, kitu deui Ratu Mas Baganan Sari geulis lain kaulinan endah lain pupulasan. Keurmah geus aya dadasar ti baheulana katurug-turug kasipuh ku cai ti kahyangan atuh kacida moronyoina. Teu kedah ka salon. Teu kedah mani uap para wargi deuh. Teu kedah mani uap ieu mah. Teu kedah di steam. Teu kedah steam bat ieu mah. Mani uap gitunya teu kedah rat ni Baganan Sari mah jeung ieu mah Ratu Bungsu Karmajaya mah sigana mun ayeuna mah mani susu baru mun aya cai kahyangan kieu wah meureun rabul kabeneran pisan balongna teh hareupeun Imah Mang Jaya misana gitunya beunghar Mang Jaya ye unggah poe rabul nu marani meureun lah. Aduh ieu mah urang lajengkeun para mitra. Ieu mah intermezzo we nya. Da dongeng marine para wargi bari ngaso we ngadangukeun ge kitu mangga urang teraskeun deui. Leuwih ka mana tadi teh nya? Pokona para wargi sadaya katurug kasipuh ku cai kahyangan kacida moronyoina diremas disipuh deui 10 geulis ti batur ngahiji di Nyi Putri Baganan Sari. 10 kasep jadi sakasep, 10 geulis jadi sageulis. Gambaran 2 japati nu tas disipuh nyata ti cai kahyangan tas nyipuh diri teh. Bagja temenan Nyi Mas. Urang ayeuna parantos kaayaan kieu. Urang pinanggih suka luar biasa sukana lantaran urang geus balik sabihara-bihari. Eta salira meninggal gebur hurung layungan bagja Nyai geulis. Ratu Bungsu Karmajaya kacida pisan bungahna. Basa ningali salira Nyi Putri nu sakitu herangna. Kitu deui Nyi Putri para mitra sadaya kaget nu taya papadana ningali salira Ratu Bungsu nu sakitu kasep mah. Keur mah aya bakal ti tadina katurug-turug disipuh atuh beuki tah mah kasep we. Kitu siga si cepot masing mandi teh kahyangan ge mah bisa para mitra. Tah mun Madea Mang Jaya mandi di kahyangan anger we juga si cepot. Aduh iya. Jika si cepot ge keun wae lah. Pokona mah lu Bandung ngabring-ngabring we. Nya si cepot ge diabring-abring. Kitu para wargi urang teraskeun. Waduh. Aya menak cenah menak di Tumaritis. Aduh. Aya menak di Tumaritis atuh. Kumaha ieu para mitra mangga urang lajengkeun lah. Ngaso heula. Bakat kubunga harita Nyi Baganan Sari nyarita. Duh kakang abdi binga. Gabrug Nyi Putri ngarontok ka Ratu Bungsu Karmajaya tina awahing kubunga. Atuh nu bogoh jeung anu silih suka silih rontok nyacapkeun ka sono. Kabunga jeung kaluginaan ngajadi hiji. Duanana geus hese medar ku carita tina kabagjaan manahna. Itu ieu pada lugina manah. Lumek salirana masing-masing geus bersih. Leuwih bersih ti sasari, leuwih sehat batan baheula. Tuh para mitra tos buktos tah jalmi nu sumerah diri mah kitu tah hadiahna para wargi sadaya jalmi nu sumerah diri mangga urang teraskeun. Bagja Nyi Mas bagja urang dikabul sapaneja milari cai ngabukti hayang bersih geus jadi hayang sehat geus laksana. Nuhun Nyi Mas kakang bunga liwat saking urang duaan pinanggih jeung bagja ati. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari ngalesotkeun di rangkulanana. Laras kakang urang teh masih keneh ditang tayungan ku nu maha kawasa. Nanging kedah kumaha ayeuna. Da piraku urang teh upami kedah nganggo samping waring acuk waring kedeh mah tos teu pantes sareng teu luyu. Sasat numpang lir emas katutupan ku kalakai.
Nyi Putri Baganan Sari netep ka Ratu Bungsu terus ngareret kasaliran aku anjeun tetela ngan kasakadar kasampayan ku baju waring jeung samping waring. Ulah salempang geulis. Urang teh jalma sehat jeung boga akal, keun kakang rek ikhtiar malah manar dikabul kuno kawasa. Pek Nyai antosan sing tenang jeung tumanina. Da geus teu aya nu dipikasieun. Ujuk sumanga kakang sejang iringan. Lajeng harita kene Ratu Bungsu Karmajaya muntang tulung deui ka Sunan Ambu Ciruwinanggai. Nulinggih di kahyangan anjeunna tungkul ngajajapkeun tanggah mapatkeun pangawasa. Dengdek ngarancagkeun pamake. Ratu Bungsu Karmajaya jumrit lebeting batin ngoceak sumar-sumar ka Sunan Ambu nedap pitulung nedap pangasih alkanu aya di kahyangan. Punten ka Sunan Ambu. Nulinggih di kahyangan ieu putu jumrit dina ati cumeluk ka Sunan Ambu. Neda tulung, neda sih piwelas. Mugia kersa ngaragrageun pakean dua pangadeg. Upami teu diragrageun eta pakean, kuring moal tutug jadi ratu, moal laksana jadi mena. Ku kituna mugi Sunan Ambu ngabulkeun, ngaijabah kana paneda diri kuring. Kitu jumritna manah Ratu Bungsu Karmajaya ka Sunan Ambu nada diragrageun pakean dua pangadeg kanggo pameget sareng istrina. Jumritna mata Ratu Bungsu kadangu ku Sunan Ambu nu aya di kahyangan. Malah mah nu katingal kalayan jelas kawantu awas paningalna kanu aya di buana panca tengah harita keneh Sunan Ambu sasauran ti kahyangan. Dedeh teuing utun. Jumritna hate anjeun ku Ambu geus kakuping. Kaayaan utun geus kasaksi. Kitu deui kaayaan Putri Baganan Sari. Geus aya dina panyaksen Ambu. Bau ku Ambu baris dikabul. Dagoan heula sakedeung. Ku Ambu baris diragragan pakean sacukupna. Kitu Sunan Ambu teh para mitra. Nu aya di kahyangan dijajabkeun ku angin nu leutik nu ngahiliwir kana cepi Ratu Bungsu Karmajaya. Sok sanajan pajauh ge bisa nyarita. Tuh. Ieu model baheula para wargi. Modelna beda deui. Ngalat komunikasi. Ratu Bungsu Karmajaya ngalilir deui lajeng ngareret ka Nyi Putri Baganan Sari anu nuju colhok ngabandungan nuju Mujasmedi. Tapi estungan sakilat pisan teu mata kesel ngadagoan. Kumaha kakang? Bade ngantosan naon deui ieu teh? Nyimas. Antosan heula sakedeuk. Antosan sakedap. Da moal kantos lami teuing di dieu we heula. Bari nuhurkeun tila siram. Moal kesel sakedap. Wala Ratu Bungsu Karmajaya ayem naker manahna ngaraos regreg. Unyuk sumanga sejang iringan we sapangarsa. Daleres moal matak cangkeul ngantosan. Awak ge balaseuh keneh peryogi uus di dieu. Tah, kitu we lah. Mugi-mugi sing ulah lami. Saterusna duana ngantosan heula di dinya. Bari nuhurkeun cai dina salira. Sedengkeun dina mangsa nu sarua harita teh Sunan Ambu Ciruwinanggai ngagupai ka buana panca tengah. Nyanak tamiang sabuku nu aya di nagara marga Cina sakedet netra nagara ilang musna. Balik deui kanu baheula pakean nu geus kacangking ku Putri Malanggirarang diringkaskeun jeung nagara diasupkeun kana tamiang sabuku teh katut ka ali-alina. Geh-ger urang nagara marga Cina. Nagara geus rujit runting tayang mata kresep. Nagara jeung karaton nu tadina hurung herang cahayaan ayeunangan kariwaasna. Karaton nu hegar jeung pikabetaheun leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Dicanak deui ku Sunan Ambu. Balik deui kanu baheula. Abong meunang meres jeung meunang nipu. Gancang datangna gancang deui leungitna taya pisan mangpaatna. Hal ieu teh karasa jeung kasaksi ku Ratu Emas Malanggirarang nuju calik di Paseban. Duki ganga jerit bakat kuregas kawas menang impian anu pikasedihun. Aduh, tulung.
Kitu saurnyi putri harita atuh teu kanyahoan kakana ting Torojo sumping Gajah Tarunajaya geus aya di dinya gagak kalana Jaya sumping kitu deui teteh jompong malah paman lengser teu tinggaleun kabeh ngarasa kaget jeung reuwas ku ayana nagara robah dadak-dadakan balik deui ka baheula. Ai nah kumaha ieu teh ngimpi atawa kumaha adi geuning nagara teh jadi musnah karaton leungit kabeh balik deui ka baheula. Gajah Tarunajaya bari rarat-reret ningalian kayan pasebana panyingkuran nu geus mulang deui kana wujud asal sararea pating polohok bengong. Duh kakang, nah kumaha ieu kuring? Siga nu keur ngimpi bae teu puguh rasa jeung lalanyung asa lieur. Bumi alam asa tungkeb. Nah kumaha atuh ieu teh nya? Ka mana nagara jeung karaton kuring? Kunaon bet leungit mendingan sakiceup teuing? Saur Ratu Emas Malangi Rarang jiga nu ngalinur can pati sadar kana kajadian nu bieu. Kaalaman teh ngilesna nagara katut karaton asa ngadadak lir kilat. Pakaian nu hurung herang geus musnah taya urut-urutna acan. Ali sapasang dina jariji leungit deui. Atuh puguh matak nyeri matak leungiteun ti belat kabina-bina meuni asa kaleungitan nyawa tina awahing ku handeueul. Yakin atuh lain ngimpi. Yakin lain ngimpi sabab karasa ku sararea. Kumari ceuk paman lengser, nanya nagara jeung karaton geus robah deui. Gajah Tarunajaya ngareret ka paman lengser, nu keur colohok bengong mata simeuteun manehna reuwas sabab asa dina pangimpian tadi teh keur aya di alun-alun, tapi ayeuna geus ngariung di paseban. Bukan nun. Paman mah asa can eling di teh naon atuh parantos kajantenan teh. Kumaha tuh bieu teh ieu paman teh linglung nun? Jawab paman lengser bari ngusapan janggot terus rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Matak lelenyapan kana hate. Sabab tetempoan sawatara bulan ka tukang ayeuna nemongan deui, nagara jeung karaton heubeul ngajirim deui. Waduh, matak heran ieu. Tapi ari ceuk adik gagak kalana Jaya kumaha teh ieu nah boga rarasaan atawa henteu? Gajah Tarunajaya naros deui karaina nyatana gagak kalana Jaya. Siga nama moal benten sareng kakak. Memang ieu nagara geus robah deui sabiasana. Balik deui ka alam ka tukang yakin lain ngimpi kakak. Jawab gagak kalana Jaya tegas anjeunna mah teu asa-asa. Nya bener adik. Urang geus kaleungitan nagara anyar. Timbul nagara heubeul milik urang nu asli. Keun bae teu kudu dipake leuwas. Sabab geus kitu kersaning nu maha kawasa. Geus Rai Malangi ulah reuwas, hartina ceurik balirihan ge. Tarima we kajadian teh ieu. Saur Gajah Tarunajaya mepelingan karaina supaya tenang jeung ulah galideur. Tapi kakak, kuring kaleungitan nagara nu sakieu ahengna, kaleungitan pakean nu hurung layungan, malah ali sapasang geus ilang. Kumaha atuh kuring teh kakak? Ieu baju heupeul daratang deui rujit runting. Matak ijid lah teu resep teu nineung. Matak keuheul kakak. Tema Ratu Emas Malangi Rarang. Meuni keukeuh ngarasa kaleungitan bari jeung ingsreuk-ingsreukan. Nyanggap we ngimpi atuh nu geus saliwat mah. Naon bedana jeung ngimpi? Geus. Ayeuna mah teu kudu jadi pikiran. Lenyepan we pikeun pangajaran. Tak kieu kajadianana tina lampah nusaraka. Kakak marek neruskeun diuk lah barina ge. Malu bating urusan. Saur Gajah Tarunajaya bari terus ngaleos. Balik deui ka parantina anu baheula. Ngantun ke Nyi Putri Malangi Rarang nu ngahlas jeung nalangsa. Ari raskana bana nu geus musnah. Keur kitu teh deui kakana nu jenengan gagak kalana Jaya ngaleos dituturkeun ku teteh jompong. Daya nu kapapanjangan nyarita tinggal Ratu Emas Malangi Rarang dibaturan ku paman lengser nu masih keneh can teteg pipikiranana. Waktu nase para mitra sadaya.